Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhara samsal wujud alamatan rahmatihi lil alamin wal jud. Walhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yudriku awliya'ahu bi biharil ma'arifi li wahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat dakirin wa dakirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi li arudda salamahu. Wa qala man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala abdul maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah amma ba'du. Sadayana nurawuh di haflah barokah ngalangkungan difasilitasi kukersana al-mukarram wal muhtaram Bapak Haji di dieu miwah ibu. Mudah-mudahan sadayana nyambung beserta frekuensi pantang urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahiji urang syukur ka Allah bahwa iman Islam ihsan urang kening panghaturan ti mantena kalayan nur imanna nur islamna nur ihsanna anu ku Allah dihaturkeun ka Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan dihaturkeun oge ka urang sadayana melalui kocoran-kocoran para kekasih mantena anu mutabaah ka Rasulullah, para aulia Allah, ulama billah, ulama ilmi itu dalam dimensi toriko. Mudah-mudahan ibu bapak sehingga naon diraoskeun dina katauhidan kamarifatan para hamba-hamba Allah pilihan Allah. Mudah-mudahan ku Allah dikocorkeun deui ka ibu bapak sadayana, amin. Sehingga dohirna dina makom doana sing barokah yuswa sadayana nu hadir dieu. Wabila ulah sohibul makom barokah yuswa tambih-tambih bari dina manfaat maslahat naungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Barokah kasab sadayana mudah-mudahan ditingkatkeun darajatna, ditebihkeun tina marawahaya petaka gumumna bingungna, tapi teras kene panghaturan anu berluki kamuliaan darajat ku Allah dihaturkeun sehingga keuntungan keberhasilanana nganterkeun ngadorong kana kekekalan keabadian ridona sareng rahmatna Allah di dunia kan tenang di akhirat engke eta sadayana. Sehingga teras dituturkeun ku putra-putri urang sadayana mutabaah ka Rasul Allah kalayan diangkeun urang kumantena sakup maha pidau mantena riarudda salamahu nyaeta buat diwalem ku salam Rasulullah
dihaturkeun ka urang sadayana eta nu dianti-anti ku urang sadayana diangkeun di dunia diangkeun di akhirat Allah mihaturkeun wa man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma saha wae di dunia buta gelap teu uningan teu penak nya di akhirat ge gelap gulita bahkan wa dhallu sabil sesat di jalan teu apal di jalan ka surga teu menang-menang lawan surga naudzubillahi min dari ari tos ti ayeuna di taratas diurut kalayan di papahan ku Bapak Ibu insyaallah dari dunia tos kain bagian di akhirat nake bakal kain bagian tidak wa'amarin Al-Quran man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nurin saha wae eta mandi dinya bade ibu bade bapak bade neng bade ujang pamuda pamudi anu ku Allah tos kain pangaturan nur eta maka kene nur paman lam yaj'alillahu nuran saja manu teu kene nur eta nya moal kene ajol-ajolan nurna anu naon anu nyaanan dina kehidupan urang sehari-hari itulah bagian dari percikan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ayeuna sementawis kahartos teh acan kahartos iman lah yakinkeun ku urang teras kaditu papahan insyaallah nya Allah nyalira nu bakal menginspirasi ibu nu bakal mengilhami ibu bapak nu tadi teu kahartos geuning ayeuna mah caah jadi kahartos misalnya ieu puguh ge da eta mah menyangkut iman anu ngagelora dina jiwa ibu anu nganterkeun kana bukti dohir bukti batin insyaallah eta untung dina kekuatan eta da paling teu dientekkeun teu dipapahan ngalangkungan katauhidan kadituna ngapruk moal tiasa pas tapi ngalangkungan ku katauhidan akhirna Allah maparinkeun kamaripatan semakin mengkristal semakin kuat maka akhirna Allah menghaturkan ka mahabbahan antara ma'rifat sareng musyahadah tos kuat semakin kuat dina mahabbah rumasa bakal sadar muncul ari urang teh saha atuh kadituna muncul tu marima yen ieu teh aya nu ngaturna gerak jeung cicikna ge aya nu ngaturna saha Allah tos teu himeng jeung tos teu bingung tatkala tos di dinya maka insyaallah eta hamba didudukan dina maqam musyahadah maka mahalul musyahadah malulu sadayana damel Allah didinya netek dina jiwa urang ngalangkungan ibu bapak teras berupaya tapi jalan berupayana sesuai anu atos parantos Allah parantos ngadawuhkeun fa'lam annahu la ilaha illallah teras ditauhidkeun jadi akhirna tenggelam jiwa ibu dina pemahaman anu kuat kamarifat anu kuat akhirna rasa rumasa anu kuat anu akhirna didinya asup rasa rindu asup rasa cinta asup rasa betah abus we rasa tumanina rasa kadituna mah rasa ningal sehingga kedudukan iman jadi naik tina iman taklid karena iman ilmu tina iman ilmu karena iman iyan ainul yakin nyata nempona yakin teh dina mana teu ragu kadituna nah hakul yakin nyata bener on the spot nyata rasana nah diri ibu tos janten hujah dina rasa ibu anu teu tiasa dibangbalerkeun maka kamana wae ibu ningali keur kumaha wae teu tiasa ngabalir tina kamaha agungan kamaha muliaan kamaha sempurnaan Allah la ilaha illallah la maujuda illallah
abdi tapak damel Allah. Tuluy muncul rasa eta eueuh diri dateng aku teu ngarumasakeun boga. Rumasa mah dipiara we ku mantenna nu al mudabbir anu maha ngatur anjeunna ka urang. Maka hilangna eta sirna rasa eta karena muncul rasa katauhidan anjeunna nu maha gaduhna, anjeunna nu maha ngaturna. Coba lamun urang diatur, lamun Allah nyerenkeun ka urang pengaturan satu titik saja, sok atur palebah beunta jeung peureum mah kumaha aranjeun we manusia bakar wiweuh rupak pudet susah nu teu aya tandingna. Tapi urang nikmat raos lugina ngicep urang jeung peureum urang teu karasa datang angin teunuh lepay lep bobo. Masya Allah karasa beuki geunah dina eta jeung kabawa ma'rifat tah eta teh lamun dibahasakeun mah jadi berfungsi nu aya di urang anu diciptakeun ku Allah. Kulir ruh min amrir rabbi, ucapkeun ruh teh urusan pangeran kaula nya kaseseueurna kan nafsiran kulir ruh min amrir rabbi kapan lain urusan urang tong pipilueun urang mikirkeun eta tos tong pikiran deui tos ruh mah da urusan pangeran. Tah urusan pangeran eta maka dijadikeun urang bersifat hamba nyaeta berupaya berikhtiar. Urang berupaya nah saking hoyong aya pangangkeun ridho mantenna rahmat mantenna maka ruh ieu ulah dimomorekeun. Sabab modal utama urang kakaler ka kidul ge aya ruh. Maka ruh lamun eueuh ruhan meureun bangke anu berjalan. Maka pidawuh Kangjeng Nabi al arwah mujannadatun, ruh eta anu dihimpun dikumpulkeun. Pama ta'arofah saha anu saling mengenal iktalafa akan bersatu akan bersama. Wa matanakaro saha anu saling mengingkar nya ikhtalafa moal papang. Sok ti ayeuna penakan sarengan ruh-ruh nu suci anu ku Allah dihaturkeun ka eta hamba nu dipilih ku anjeunna. Ger ibu nyuluk salib jadi jalma anu lempang salib anu milari sam berikhtiar eta teh hakikatna mah damel Allah. Kamuliaan ku Allah dihaturkeun ka ibu sehingga ibu ditarik ku jadbahna, ditarik ku mangrupi karuniana sehingga ibu diludeungkeun angkat ka Masjid Al Husna, diludeungkeun berjamaah bersama-sama berzikir ka anjeunna. Eta teh hakikatna fa'il Allah mu syariatna asal ikhtiar berupaya ibu bapak sadayana. Jadi Allah ngalibatkeun ka sam ibu padahal hakikatna mah ku Allah tos dipaparinkeun. Diurut deui ku ilmu sufi si horeng dina diri teh geuning aya ruh hidopi, aya ruh rohani, aya ruh rohmani, aya ruh kudsi, bahkan aya ruh rawani. Didinya dipikir dibulak-balik ku akal urang capek melelahkan, tapi ibu terus beramal. Intikna ruh, intikna nur, yaitu kabeh da puncakna ti ruh Muhammad, nur Muhammad, maka ruh hidopi. Itulah ruh pokokna. Nyata disebut dina istilah ilmu sepuh-sepuh anu tos berjalan menjalani suluk atana tarikot dinamian we eta teh naon johar awal anu melindungi semua kata-kata asror rahasia-rahasia ruh nu aya di diri manusia sadayana. So bekilangan kan moal dijelaskeun itu lieur teuing ibu lieur nu ngupingkeun bila anu ningali dina itu bagi tadi kalah bingung kumaha tos ayeuna mah amalan ibu tanpa beres nyaeta ngalangkungan diotomatiskan oleh Allah. Tek dah nyejek kupling lamun mobil mah tos diotomatiskeun tos engke jalan sendiri.
tos kitu antawis gigi 1 2 3 mah sawios da tos disiapkeun di dinya di jero tos aya nu ngaturna. Maka tatkala ibu dikir ka Allah nu salaresna dikir tawajuh anu salaresna insyaallah semakin berfungsi nurna nu aya di ruh idopi. Amin. Semakin berfungsi nurna ruhna nu aya di ruh ruhani atanapi ruh rohmani atanapi ruh rohani. Sadayana berfungsi tiba-tiba insyaallah. Itulah sistem yang Allah bikin dan kita tidak payah-payah. Maka melalui jalur thoriqul mustaqim, jalan lempeng. Nuku Allah didawukeun, nuku Rasul disabdakeun. Maka pantas pidawuh Rasulullah afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha kadinya. Jadi ngaduduki nur yang di atas nur. Anu nyaangan sakabeh nur. Naon? Nyaeta nur jamalna Allah. Nur jamalna Allah eta nyaeta menduduki, dipungsikan dalam ruh hidopi. Karena dia adalah untuk mengomando semua ruh yang ada di ibu, yang ada di bapak. Ruh jismanikna, ruh rohanina, ruh dina hiji istilah. Nu hiji istilahna ruh sultanikna. Sadaya dugi ka kudusina. Bahwa kunci pun tetap dalam komando hidopi, ruh hidopi. Tos itulah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nur eta tatkala jalan ku ibu dihaturkeun, dikir semakin kuat, terus cahaya berfungsi dina jiwa, akhirna ngeleket teh kana hate, karasa. Kunaon jadi ngararasakeun ieu aya rasa kieu. Aya rasa ngeunah disebat dengan Kangjeng Rasulullah. Ngeunah nyebat jenengan Allah, ngeunah nyebatkeun ngalapalkeun kalimah-kalimah Allah la ilaha illallah lakatai kana hate. Dina jiwa ibu, dina jiwa bapak jadi paham. Reretan ka mana wae tembus. Sejauh mata memandang ningali ka mana wae aya nu ngalaket dina jiwa. Jadi nembuskeun ruh ibu mengenal sang pencipta. Jadi mengenal anu ngatur, mengenal anu maparin, mengenal anu maha kekal abadi. Nah, tak eta teh nu hirupna teh nur, nu aya di dina diri ibu. Nur anu cicing ngancik dina komando ruh hidopi. Maka pidawuh Allah, Allahu nurus samawati wal ardh masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. La ilaha illallah. Kudu jadi dina diri urang nyalira ulah ngapruk ka kidul ngapruk ka kaler, tapi lain Allah nu ditujuna jeung lain Allah nu dikenalna. Moal jadi di belah kaler, moal jadi di belah kidul, tapi kudu jadi dina diri sorangan. Wa fi anfusikum apala tubsirun. Jeung dina diri aranjeun kudu nah anjeun teu ningali di dinya, terus hirupkeun di dinya. Dan mengucapkeun anak bapak ibu ngaoskeun kalimah la ilaha, berarti bapak dan ibu sedang menyandar kepada dan yang maha memiliki nama yang apabila disebut nama itu adalah sudah mengucapkan dan mengakui hikmatul kamilah, hikmah yang sempurna yang meliputi seluruh keadaan dohir dan batin. Maka ibu bersandar kadinya, tiba-tiba aya rasa dina jiwa ibu anu nangres dina hate ibu sadayana melekat dina jiwa bapak ibu. Nah didinya
nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya, cahaya panon poe nyaangan liri ibarat naon cahaya panon poe nyaangan beurang jeung peutingna. Lamun panon poe turun maka eta poek jadi eueuh tuluy ka dituna nurun ala nur. Ieu mah cahaya di atas cahaya, cahaya paron poe nyaangan ka urang tapi teu matak ngadorong kana ingetan urang nu ngadeukeutkeun kana ma'rifat ka Allah. Tapi datang cahaya nu dongkapna ti Allah, nurun ala nuri, cahaya di atas cahaya, nyaangan kana poekna hate urang, nyaangan kana poekna rasa urang, nyaangan kana poekna qalbun urang. Anu akhirna tatkala caang dihaturkeun ka urang cacaang jadi we karampak ku hate karasa kurasa sehingga tembus kana jantung sumerambah kana baya nyaliar kana rasa. Ya Allah, geuning ieu kabeh dalil tuduh ti Allah, dalil keur ngabuktoskeun maha hijina Allah, keur ngabuktoskeun maha sampurnana Allah, keur ngabuktoskeun maha mukhalafatul hawadisina Allah. Kajawab kabeh sifat-sifat Allah anu 20 jadi karungkup kakobdoh ku hate bapa hate ibu karena aya cacaang eta. Bari cacaang eta asar asrorna sababiyahna ibu nanemkeun dina ruh dina qalbu nyaeta jenengan mantena anu ditakdimkeun ditakrimkeun ku ibu jenengan Allah. Allah tuluy melesat rakap cacaang eta ngajangkau kana sakumna alam anu akhirna mimitina jadi rumasa ka Allah, rumasa diberena, rumasa diaturna. Teras semakin kuat walibatni hibatnan dina batina aya batina deui terus semakin tembus semakin karasa, maka indah karasa, betahna karasa, hese nyaritakeunana dun dibahasakeunana tapi kitu rasana ngeunah lamun aya anjeunna. Maka insyaallah akan dimasukkan ke wilayah nyaeta muraqabah ahadiyah, deket ibu dina lautan ahadiyah muraqabah. Jadi semakin tajam penglihatan ibu ruhna hatena muraqabah ahadiyah. Jadi hijina anjeunna we maha sampurnana anjeunna we naon nu direret nu ditingali nu dikuping kabeh nuduhkeun anjeunna maha sagala-galana nah hate eta teu bisa nyincet ka mana wae keur kumaha wae di dinya. Maka sur bahasa sakumaha peureum ka deuleu beunta karasa naon da caang nu eta mah teu matak poek cacaang nu eta mah nyata berarti lamun geus ayana eta muncul ruh anu aya di ibu berarti sedang memproses kalayan keng pangaturan ti mantenna rasa eta aya dina jiwa bapa ieu hirup terus hirup dina hate cacarita sareng Allah nu kawasa tapi badan mah biasa gempungan jeung balarea hirup lauduktum halawatal uslah la arabtum mararatal qati'ah. Lamun teh mah geus rasa betahna amisna bersama Allah lalajo ka Allah ku nurullah maka nadortu rabbi bi aini rabbi. Nah, lain urang ditarik ningali kadat pangeran abi sare ku mangrupi padol karunia paningali Gusti. Nah, jadi kacamatana tos kacamata ilahiyah lun bahasa eta bahasa majalina ilahiyah aya dina ruh dongkap di dinya
Jadi Sursaina Umar mah nadortu rabbi biaini rabbi turun dan sabab lamun teu ditingali ku ngalangkungan widi karunia mantena ma'arafatu rabbi moal kenal ka pangeran urang. Nah, maka cahaya eta dinamian we nur jamali nu dihaturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kapan bade dumehes ka Allah tatkala malaikat Jibril sasarnan sareng Nabi Muhammad moal tiasa kuring ari dugi ka ditu dugi ka dinya kana alam anu eta mah kumaha Nabi Muhammad kapan anjeun teh didamel tina cahaya ya Jibril bari anjeun kan bareng jeung kaula tadi ti alam mulki hayu urang bareng ayeuna menuju ka anjeunna ngalangkungan sur dina kitab Sirul Asrar mah alam lahutia moal bisa Muhammad lamun teh mamaksa kaula sa ujung rahma wae hoyong dugi ka anjeunna ku kakuatan kahebatan kaula kan anjeun tina cahaya nya tina cahaya tapi kaula lain tina nur jamalna tapi ari anjeun mah kapan tina nur jamal mantenna maka moal naon-naon da frekuensinya oleh Allah sudah ditetapkan bahwa hanya engkau yang akan diberi kekuatan menembus alam lahut itu. Maka eta ku Allah diaturkeun ka Kangjeng Nabi anu akhirna ku Allah diwidian diaturkeun ka umatna anu mutabaah ka anjeunna dongkap di dinya sadayana dongkap anu naon hakikatna bila kaifin waqti sori dugina ka Allah lain ku cara manusia jeung lain ku jihad. Jadi lain jihad deui lain cara deui tos eta mah tarikan dinamian jadbah maka dinamianna pertama jadbah ruhannya ditarik ruhaniyah akan memfungsikan ruh idopi ruh jismani ruh rohani jeung ruh rohmani sadayana itu karena tarikan Allah ditarik kumantena jadbah sapertos kumaha paminingali dina bahasa dohir mah bapak ibu kagungan naon kayu naon panitih canah ku bapak panitih caketkeun naha 4 cm na 5 cm naha 10 cm caketkeun sareng persani gitu mana naha persani anu lumpat ngarontok panitih atau panitih anu ditarik ku persani apa persani anu tarik ku panitih mana nu narik persani jadi begitu tarik langsung jadi tah eta jadbah teh tarikan ilahiyah hakikat nama karena Allah tak eta fungsina kangge cara urang supados muhun berupaya bersyariatna urang cekap nyandarkeun ka anjeunna bersandar ka anjeunna dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh ketadarruan. Maka anjeunna anu ngaotomatiskeunana, anu ngenalkeunana, anu maparinna bihaqqi la ilaha illallah. Na ucapanana eta, na emutanana hirupkeun hopina, teras dileuwih dalem deui nurna rasa nu hirupna teras. Nur maka didinya nu bakal narik kana warna-warnina sagala-galana berarti lamun dikirna eta semakin dalam pemahamanana berarti pertama ku Allah yen anjeun sadayana tos mensyukurin mata Allah anu aya dina tubuh ruhani jismani rohani berarti tos mensyukuri termasuk rahasia anu anjeun paham dirinya itu dalam karunia ridona mantena sabab mantena nyandar ka anjeun Allah yang menggerakkan dan mengaturnya maka ibu ngararaoskeun nu aya urang mah ujug-ujug we da kutarikan anjeun ya mudah-mudahan dipecahkeun kabeh kitu ieu na mal bisa nyaritakeun lagi beak seep nyarioskeun perkawis rasa anu eta maka tapi
tatkala ibu teras berjalan tiasa ibu mayunan, tiasa bapak mayunan, eta jalanna eta tarikanan atas dipayunkeun ku mantena tarik, maka jalan sendiri kadituna. Padahal hakikat mah mungguh anjeunna sagala-galana. La ilaha bikasbil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Kulantaran ka buka hijab naikna sagala sabab teu aya deui kumaha karna caang ku cahyadat Allah. La ilaha naik itu terasa dayana. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi' khalqi indallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lamun ibu bapak pepenakan sarang dat nu kagungan ngawitan sifat af'al sifat asma kadituna dan anu lain bahasa keunana seep lidah ibu keluh maltiasa nyarioskeunana bade sepandai apapun pelukis tidak mungkin bisa melukiskannya, tapi eta mah dina rasa ibu nu kenging bimbingan mantena, tapi eta mah kacerdasan kapinteran kalayan mangrupi anugerah hadiah di mantena. La ilaha anjeunna meres maka wa yatalaqal ilman laduni minal aliyil a'la. Jalma nu dikenalkeun ku Allah ka anjeunna berupa ilmu Allah maparinkeun rupi-rupi warnana anu bingung rek ngucapkeunana tapi bener nyata jeung buktina didinya ilmu naon ladun. Ladun itu calakan pinter, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Spanyol, pasehat insyaallah sana eta mah cerdas. Teh acan kategori ladun. Ari ladun mah selalu terlibat aya anjeunna dina manah jeung jiwa ibu, dina ruhna, dina jiwana. Hamparan lautan nur anu teu bisa nyarioskeunana nur murni eta anu mukhalafatul lil hawadisina kabehna didinya teuleum dina lautan ma'rifatna. Bihaq la ilaha tos bilih kamalinaan mah urang redakeun salib. Mudah-mudahan sadayana ku Allah diaturkeun pemahaman eta anu akhirna teras dipaparinkeun ku Allah tatkala dina lautan eta. Naon intuisi ilham lamun cur bahasa agama nama ilham ilmu gaduhna dihaturkeun kana rasa-rasa hamba anu didinya. Jadi aya waleran ti anjeunna teras anu tos teu aya jarak, maka tatkala eta hirup teu aya jarak deui. Tadina mah biasa dihantarkan melalui wasilah nyata melalui asbab, tapi tos didinya mah ibu keadaman ibu hirup didinya jadi kagungan ilmu nu dongkap langsung ngalangkungan mantena anu teu aya jarak sagepung harimumu ge sa titik noktah jarum teu aya. Sabab urang faridu billahil farid da nyalira jeung nu nyalira teu obah deui teu ngaler ngidul deui entos regreg didinya tetap didinya jalma anu teu aya deui tandingna dina mangrupi anugerah nu ku Allah dihaturkeunana. Maka dibahasakeun we tos hirup sadayana organ-organ tubuh jismani ruhani sultani sadayana sebab we dzikrullahi akbar eling ka Allah teh geuning akbar.
saha nu akbar da lain urang nu eling nu akbar mah itu nu maparina anjeunna. Anjeunna eling ka urang di mana wae keur kumaha wae akbar, maka tatkala uncul urang muncul eling ka anjeunna surah anjeunna sok anjeun teh geus berbuat anu kacida akbar sabab anjeun eling ka kaula saur Allah. Jadi eta mah akbarna pada sifat Allah nu dihaturkeun ku Allah ku sabab anjeun nyandar ka adat nu maha akbar. Eling keur dahar, eling keur eut, eling keur amang, eling keur mobil. Kalayan eling nan penuh penghayatan jiwa akbar. Naon akbar? Yaitulah kapasitas tak terhingga. Anu naon? Anu nepikeun ka anjeunna. Nganepi ka anjeunna teh ku dzikrullahi akbar. Ku elingna ibu ka anjeunna, eling anu musyahadah, eling anu makrifat, eling anu bertauhidna leres di dinya teras. Maka atuh nepina ibu atawa bapak ka anjeunna ge lain gawe bapak sanes Allah yang ngaturkeun ngan bapak berupayana ngan eta disebutkeun dzikrullahi akbar ari dzikir ka Allah eta akbar nya eta mah panghaturan mantenna anu hak mantenna bade kumaha-kumaha dihaturkeun ka ibu dihaturkeun ka bapak lumayan eta sadayana kagungan Allah milik Allah segala-galana. Maka lakal kullu bikal kullu ilaikal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aduh akang teh kaharti ngaji kieu jadi kalah lieur gitu. Punten ya jadi teh kaharti mudah-mudahan engal kaharti amin. Ngan nyaho teh kaharti berarti teh nepi insyaallah bihaqqi la ilaha mudah-mudahan. Jadi hairahullah hairah teh bingung naon sok mata ka bingung pun ieu lelewat diri sok ngahalangan waham sangkaan kudu ngahalangan teh da eueuh sabenerna mah nu aya mah entos teh dibahasa tauhidkeun jadi la maujuda illallah. Jadi nu ngahalangan teh sangkaan urang sangkaan kuat dina urang padahal nu disangka ku urang eta eueuh balongkotan adamun mahdud dan nu aya mah munggu anjeunna nyalira semakin kuat terraksa terpelihara henteu ngudar syariat henteu ngudar nu lain-lain hate mah tetep anjeunna nu kagungan nu aya nu sagala-galana maka itulah dina ruh ibu geus ngabuktikeun annal haqq maujudullah sanyanya bener nu maha aya nu yakin ayana nu nemrakna nu nyumputna mung anjeunna nyalira nu maha bener saha Allah la ilaha illallah. Punten ieu ceramah lain ceramah secara umum nu ieu mah punten dina hartos ieu mah kangge syarat tauhid syarat ketauhidan untuk mencapai ilmu yakin ainul yakin hakul yakin ngaran teu incah barirahan tos nempo naon bae di mana wae janten tatkala nyebutkeun sesuatu terlontar karena terbawa ruhnya sabab ngelehkeun batinna kana dohirna. Nah itu mah kadang-kadang naon jadi tarikan eta kadang-kadang ngelehkeun kana ucapan anu kuduna mah diucapkeun dohir teh kieu kedah tapi narikna eta da eta mah tawakuf kedah urang ngamaklumna sabab nur anu aya di lemet tos meliputi seluruh organ anu aya dina bentuk tubuh manusia bihaqqi la ilaha alimun ngomong kanu lain-lain ucapkeun nu lain alimun di dinya mah maka dikirna tos bertauhid sanyana nu diucapkeun la ilaha illallah dina makom standar mubtadi'na tuluy ka dituna urang ngucapkeun la ilaha illa anta geus dibere rasa urang ku tarikan ilahiyahna rasa berhadap-hadapan jeung anjeunna lain berarti nyebat jihad payuneun urangna da Allah mah sanes dijarakan ku jihadna tapi kitu we ukuran secara lahiriah bahasa syariat
Semakin rekam alim nangken dipayuneun anjeunna, semakin rekam jiwa ruh urang, semakin kental ngarumaoskeun dalam liputan mantena muhitun kan ngaliputan anjeunna sagala-galana. Teu tiasa cung kendang urang ari anjeunna nu maha qadim, nu maha kidam jeung maha bako ari urang nu maha anyar. Mana mungkin ngahiji nu anyar jeung nu heubeul. Atuh eueuh nu heubeul lamun tatkala muncul anu heubeul nu anyar eueuh. Jadi tatkala urang ruh dina keyakinan ka anjeunna otomatis moal bisa ngalieu kalian anjeunna sabab da eueuh hakikatna lain anjeunna. La ilaha illallah. Mudah-mudahan paham salin amin. La ilaha atuh da nu aya teh nu aya nu maha bako. Maka tatkala ibu tos dina ruh ibu dikirna semakin mengkristal meliputi jiwa sehingga didinya misalnya tak itulah makom bako kang ibu. Lain bako seperti Allah dina hartos sifat bako, tapi kabakoan Allah menetap dalam ruh jiwa bapak. Insya Allah akhirna bapak mah nampi wawungkul, nampi anugerah di mantena. Akhirna dibakokeun dalam ampunan Allah, dibakokeun dalam ridho Allah, dibakokeun dalam rahmat Allah. Bifadlika birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah. Lautan ahadiyah turun salib kana Nur Muhammad, lautan wahdah turun lautan wahidiyah. Tapi kamanunggalan Allah kabeh. Eta make di titik-titik emangnya tersusun, Allah mustahil. Allah tidak tertuntun, tidak tersusun. Bersih tina kamu tasil, bersih tina kamu pasil secara tauhid. Tapi ieu bahasa fi dairatil lisan wal aqli fi tauhid bil ma'rifat. Keur ngahasilkeun supaya pemahaman semakin mengental sehingga eruh jeung rasa teu ngarasa tebih sareng nu gaduhna. Bihaqi la ilaha illallah. Maka tos didinya mah la ilaha illallah geus kamal jamal jalal qohat. Sabab karek lage dan geus wawu. Geus nganu nuhun ka anjeunna. Sampurnana badan urang. Ieu mamun urang, ieu eueuteun urang, sagala-galana tos disampurnakeun ku Allah. Yakin Allah Maha Kamal. Teu ingkah barirahan teu ngabalieur lana. Tapi lamun karek ilmu wungkul lana kan lana ilaha nu dikira-kira. Teu aya nu dikira-kira. Masih ana culang cileung lamun. Jadi lamun dibahasakeun udahan mah jadi mulak-malik antara kafir jeung iman. La ilaha masih kana kafir meureun. Illallah ka karek Allah. Wow. Mudah-mudahannya tong geger dihaqi la ilaha. Tapi terus masuk nu ruhna jiwana geus ayana qalbun ibu, maka akidah ibu, maka ruh nur ibu tos maha resepna kana maha sampurnana Allah. Karek lagi ilaha tos jalal agungna Allah ka mana ieu rongkahna alam dunia, rongkahna ningali ka langit luhur eueuh tihangan ka unggal negara urang ulin, ka unggal provinsi ulin sugan aya tihang langit hiji gitu di mana? Ya Allah, padahal benda-benda keras ada di atas juga. Di planet, di galaksi itu benda-benda keras banyak yang melebihi batu-batu yang besar di dunia, di alam mulki ieu. Tapi itu ayat tihangan. Itu semuanya tos mulai masuk teu kaget da geus karungkuk eta sadayana mangrupikeun panglalajo jalalna Allah. Ruh geus miheulaan, maka ruhna tos ma'rifatul ma'bud. Jadi we kenal kanu diibadahan. Saha nu diibadahan nya ieu nu maha jalal maha agung. Bener anjeun ibadah ka Allah, bener ibadah anjeun. Da puguh anjeunna mah maha jalal. Maka la ilaha jerona mah Allah. 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 Rasana mah tos didinya. Eueuh we bahasa kecap lisan jeung aksarana lebur keun bae da anjeunna qiyamuhu bi nafsihi jumeneng kalayan datna wala sautin wala harfin ku Allah didudukeun dina ruh ibu, ku Allah didudukeun dina ruh bapa, qalbun bapa ngarah teu diucapkeun ku ieu da ari kalam Allah mah henteu bersuara jeung teu beraksara kan gitu. Ari di ibu mangga Allah
ngahaturkeun ka ibu, maka cukup keur kaula dina kolbun bapa, dina kolbun ibu. Ngan peranna kumaha? Da teu cukup ka kaula, keur kaula, langit kaula, bumi kaula. La yasa'ani ardi wala sama, teu nyukupan ka kaula, langit kaula, bumi kaula. Tapi wa wasa'ani qalbul mu'minin, tapi cukup keur kaula hate na jalma-jalma nu iman ka kaula. Termasuk di dia wawasani, mudah-mudahan ibu bapak nu aya di Masjid Al-Husna ieu amin nu keng panghaturan eta, panghaturan linggihna jenengan mantena. Maka secara syariat Baitullah Ka'bah nu aya di Makkah, secara thariqat naon masjid ieu, masjid Allah teh Baitullah, da tempat sujud ka Allah. Terus dina hakikatna lamun dihakikatkeun nya Baitullah mana? Nya qalbul bapa, qalbul ibu. Qalbul mukmini Baitullah. Jadi tempat Allah, tempat mendudukan, mengagungkan, mentauhidkan, memarifatkan, memusyahadahkan Allah dina ruh, jiwa, qalbun bapa ibu abdi sadaya. Ya Allah hapunten kamalinaan, mudah-mudahan ieu widi Allah kalayan widi Allah abdi nyarios nu ieu hapunten kasadayana. Mudah-mudahan Allah Maha Agung teras nyurah limpahkeun kamarifatan ka urang sadayana, nyurah limpahkeun katauhidan ka urang sadayana, nyurah limpahkeun musyahadah urang sang anjeunna. Jadi bener syahadatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Jadi bener syahadat nu diikrarkeunana, yakin nyatana hatta tashhadalakum yaumal qiyamah, sehingga jadi saksi dina poe kiamat. Nu dijejekna ku ibu, nu dicarikan anak ku bapak jadi saksi lamun syahadat mah tembus di dinya. Jadi saksi, nyaksi kana ketauhidan bapak, nyaksi kana ketauhidan ibu. Jadi hatta tashhadalakum yaumal qiyamah. Jadi bakal ngawaler nu dicarikan ku bapak, bakal ngawaler nu dicarikan ku ibu. Yen ieu teh sadayana abdun muwahhidun, amin. Hamba-hamba yang mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah. Dipidamel kalakuan pedah parentah dan Allah. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Dipidamel kalakuan malaridho nadat Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka maqlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Mudah-mudahan abi bapak sadayana keng saperpaosna panangtayungan katetapan Allah di dunia sareng di akhirat. Nah, kumangrupi padol sareng karunia mantena hamba salamet di neraka lebet dina surgana. Kumangrupi padol sareng karunia mantena hamba tiasa ringko bersama mantena di dunia sareng di akhiratna. Jadi ulah itu akhirat kumpul di dunia patupang, di akhirat kan tenang. Mudah-mudahan bihaqi la ilaha illallah. Itu kirang langkung hapunten kasuhun atur nuhun kalayan pidoana pribados anjing panginten bade ka Puspahiang. Di Puspahiang bade teras ka Cibalong pidoana. Di Cibalong nyaruka kamari di Mang Amas jadwalna pidoana. Kamari wangi kamari uiti solokan jeruk teras kaberbes sawawang dan lengkap jam 8 nya luar biasa. Tanjakanana nemean abdi memang tanyakan model gitu, tapi alhamdulillah di Lembangan mangre luhureun dia luhureun gunung anu luhur tuh urang teh. Jadi adi dikeureukeun mah tapi pun diwang-wang ti kajauhan mah urang mah nepi-nepi leres ningali batu 2 truk opat tuh alim urang rek
tapi soke unggal poe cokot aya 5 kana pipiti we tong kaseureus tapi unggal dinten insyaallah lami-lami seet tapi wah lain bagian urang ieu mah kudu neang babaan ku anu ngakuna wah di bagian urang entong bagian urang cobian we keur urang lami-lami mah mudah-mudahan we ibu oge dikir di dieu lami-lami mah janten marifat amin lami-lami mah janten mahabbah amin lami-lami mah janten musyahadah ku mangrupi karunia Gusti kira mampu hapunten kasuhun hatur nuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.